Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kami asa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Andi menda idin balik heula ka Pancar alasana mah can bebeja ka Saudi lantaran bebeja nama moal lila ini teh. Tapi sabenerna mah sagedengeun ti eta teh manehna dek nglayeng heula saminggu wae mah rek maluruh heula nyetar sia. Puguh we kudu bebeja mah. Andi we kudu bebeja mah Andi nyeta bisi arep-arepeun lantaran naon anu dek kudu kuaki diajarkeun teh butuh waktu anu lain sakedeung. Iraha rek mulang teh enjing oge sae aki tah minggon payun tangtos abdi bade ka dieu deui. Nya eta mah kieu we atuh Andi susuganan bae ieu mah lumayan lamun bisa kataekan teh. Sumuhun mugi-mugi we atuh aki sabotkeun ngobrol torojo si Medi nyamberkeun bebeja ka Aki Musani yen manehna dek ngakutan suluh menang mangkukna ngumpulkeun. Ayeuna meureun geus karing meungpeung rineh poklet teh. Ieu urang akutan jeung Akang Medi cek Andi haget nakar dek mantuan sanggeus didinan mah tinggal di ka tempat pengelaan suluh malaki janda oge milu tambah kesal cenah. Beres ngalah suluh Andi mah jeung si Medi ngabracet deui. Si Medi ngajakan Andi ka Danau Ciharus anu pernah ka kuloneun kampung ngajakan Kokojayan. Tapi kanu diseja pikeun Andi manimukeun ka kage nu aya asa helok ka bina-bina kasebut gunung beut aya danau. Nu sakitu legana caina ngajumleng herang kawasna bae tina Cinyusu. Kejebur duanana ngarojay peting kecebek malah si Medi mah make ngajak balap sagala. Wani meureun beda Andi mah ngojayna ukur make leungeun sabeula. Diajak kitu teh atuh puguh we Andi anu memang ti bubudakna geus manukna kana ngojay. Sanajan ayeuna ukur make sabeula leungeun oge tetela. Ngojayna mah teu bisa dielehkeun ku si Medi. Hebat gini ngojayna Kang Andi mah. Hebat gini euy si Kang Andi mah ngojayna. Si Medi teu wani nuluykeun ngomong sanggeus duanana haranyat. Sakitu teungeun Kang Andi buntung Medi. Ieu mah buntung oge lain sabuntung-buntungna. Bisa dipake ngalah suluh geura yeuh. Ceuk Andi bari ngajorerat kana hiji tangkal. Cebrod bae dahan ditonjok dorok-dok dahan teh nepi ka sakali nonjok oge langsung peungas. Si Medi lain deui ngaranjugna manehna nepi ka calawak pakatingku kaget lantaran ku bedog oge lamun manehna nutuh teh kudu sabaraha kali ngadekan. Wah hebat euy amajing euy hebat cek si Medi bari nyaho amajing sagala pemirsa. Lumayan we Medi kata Kang Andi mah mun ngalah suluh teh teu perlu bedog. Cek Andi bari nguyak-nguyak sirah si Medi.
Ari eta naon sarangjang naon Kang cek si Medi bari nunjukkeun kana siku-siku. Ieu teh ngaranna siku-siku jang ngalawan pakarang musuh. Mentak Medi ari bedog dilawan ku bedog mah mentak trong-trong teu paruguh kotang kitu. Teu kudu dilawan ku eta ketang Kang Ani diadukeun jeung leungeun buntung oge piraku teu ngabelstok potong bedogna geura. Nya bisa gitu oge Medi. Ayo urang balik. Bisi aki arep-arepeun cek Andi seterusna mah ngajak balik. Asa teu puguh make ngajak nyarita si Medi hal teu puguh. Pring bae duanana baralik lempang ngareneng bari sakapeung. Andi datang sifat jayeulna keur budak mangsa keur sapantaran si Medi teu puguh si Medi sina lempang ti heula. Salah terus sukuna anu keur ngalengkah teh ditalipak dina pikiranna Andi pasti si Medi bakal nyuksu. Tapi lain deui kagetna lantaran si Medi anu memang geus meunang warahan ti Aki Musani sakilat cungkir balik sabaraha kali ka hareup dina sretna deui kana taneuh teh. Bari malik ka arah Andi bari langsung masang kuda-kuda. Hebat Medi. Bisa gitu Medi nu. Cek Andi bari ngacungkeun jempol. Pelajaran kahiji ti Aki yen urang kudu salawasna waspada kasing saha bae. Komo kanu nya ieu model Kang Andi mah cek si Medi bari nyengir. Datang ka imah kasampak Aki Musani keur ngobrol jeung Ki Jansa. Andi mah jeung si Medi terus bae ka tukang deuk mereskeun suluh di pipir imah. Pamirsa sadaya cageula Andi. Ayeuna urang caturkeun deui Dalimin si Ogo teh anu samemehna sakitu kukubukna karek malas ka nyeri ka gumilar. Anu kabuktianana mah ngajoprak teu bisa warakaya teu kuat nyang ngawawasen Andi. Sadatangna kata Jursela pok bae manehna bebeja ka bapana nyaeta ka Pabarja. Cenah di jalan dibongohan ku si Andi urang Cipancar musuhna karna ari karna teh milu ngabantu kitu Pabarja rutet kaduanana nu mawi teu bah margi eraeun ku mitohana. Ari teu milu babantu kitu Pabarja rutet kaduanana nu mawin teu bah margi eraeun ku mitohanna. Baturna si Andi teh nyaeta mitohanna karna Dalimin mere alasan memang kitu karna oge ngajelaskeunana waktu kumanehna dijejeleh teh. Adon nala jowe nya maneh teh dibongohan teh lumpat bah waktu kuring nuju patelak teh. Jadi kungsi galungan heulanya. Muhun bah cenah tadi ngabongohan maneh teu dibere kesempatan ngalawan kumaha nyarita teh sing bener. Muhun ari kawitna mah abdi teh dibongohan dipeupuh ku leungeun buntungna lantaran tos kebenangan ti payun paksa we abdi teh teu kiat. Cek Dalimin bari rada semunyiak beungeutna ngarasa kudu jadi bapa lantaran bohongna kadongdon. Lain dibongohan sia meureun ngabongohan pandanna jang si Andi teh ku maneh teu katakis bener kitu Dalimin. Dalimin teu ngajawab kalaret ka karna seolah-olah minta pangjawabkeun nu direret mah ngadontung ku. Puguh karna oge ngarasa bingung kumaha mere alasan ka Pabarja. Anak itu mah teu bisa diandalkeun maneh teh Dalimin. Boro we dihaget kakara oge bentrok jeung si Andi. Maneh geus pesek kawas pepetek. Pabarja antukna mangaweleh bari ngadegungkeun sirah Dalimin.
yang karena deh piraku make teu bisa nandingan si Andi sanes kitu aki tapi abi teh isin kumitoha maklum panginten bari dinya mah lantaran pun bojo teh acan diserahkeun kumaha upama ajang karena disengarepan kasih gumilah atau kasih anakna sanggup is kantenan we ane eta ki aya wae sasekalana teh upami terang-terangan mah teu wantun nah dek ngabongohan gitu dasar wanita atuh ari dek main dodok kitu mah pembaca ganjang nakal nyurang ka karna teh sanes kitu aki eta nu janten halangan teh bojona si Wijana eta minantu we gumilar teh dulu abdi pituin eta nu janten abdi teu wantun teh aya we sasekeran tehnya wah kabur prakatu hari kieu carana mah kieu we atuh dari min kumaha lamun maneh minta bantuan ke Bahui Kapa piraku sugan teu daek kenulungan sebutkeun we manehna teh boga musuh kitu tapi rada berat ngalawana malah mamajakeun si Gumilar oge make nangtang segala ka Bahui Kapa kitu pawarja ayeuna mere pijalaneun ka anakna mohon urang kitu we bah biraha dek ka Cigalontang anjing oge tiasa bah mending oge isukan we anterkeun we ku Jangkarna tah sae kitu atuh ki karena nyoluyuan oge manehna dek dibawa ka Cigalontang ongko mah hayang nyaho deui caturkeun isukna Dalimin jeung Karna lamun kene geus arinit ti Tajurusela lantaran meh teu panas teuing di jalana teuing kumaha nyaritana Dalimin waktu geus anjog ka padumukan Bahui Kapa teh da eta we Bahui Kapa teh nepi ka ngakiir nafsuna saragini ka hatena yen isukan gedek init pikeun ngajora Gumilar kasih capal pikeun karena mahal ieu teh matak atoh we nu aya lain lantaran manehna dek nyarandekeun diri lantaran hari angkeuhana mah boh ka Dalimin boh ka Bahui Kapa pisan manehna teh teu ngarasa gimir saeutik oge mun seug kudu padungdung ngan eta we sasatna mah ayeuna manehna bisa nginjem leungeun pikeun ngulangkeun ka nyeri ka jalma-jalma anu dianggap musuhna matak barang mireung Bahui Kapa Ici Kimrang bari sarta panona Puria Bun Celik teh manehna mah ngahep-hep bae bangun anu sieun kabarerang padahal ari dina hatena mah seuri malah kadalimin anu sakitu bebelana ngarasa aing murid ka hijina Bahui Kapa manehna mah ukur ngejebengan ku andi wae nepi ka ngajajar geus bisa diukur sakumahaun tingkat pangabisana mun teu sababat jeung manehna tangtu aya di sanapeun manehna isukna teu salah ling bae sararea ari nitit Cigalontang Bahui Kapa mah mau murid nu kahitung kadeus oge pandena teu beda ti Dalimin malah umurna oge pakokolo cupa asli urang Cigalontang ngaranna Kidoregi jalma bedang barangasan sahao kadua gapok saucap dua jedak ku kitu teh mah ngarasa urat nganteng dina tarang adat pangadatana teh teu salah deui harung gampung teu kaopatena kareram amarahna teh langsung budal teu beda ti seuneu nu dibanjur ku bensin hari Andi jeung Ki Janta sanggeus diidinan mulang heula ka Cipanjar memang nya datang nama ka Cipanjar teh ngan teu lila ngan saaloh we sakadar nempo siluyuh anu terus-terusan di kurungan geus bebeja mah Ki Sahudi jeung kabina leos arinit teh ka Haji Sobana atau ka Cepdana mah teu bebeja ngarasa hoream ari kudu papanggih jeung Nyeuis mangga ayeuna teh geus bener-bener jadi randa
tacan lila diserahkeun anak Kujang Husein. Cenah mah teu datang sorangan tapi ditahan nu sejen. Ti Cipancar nyimbang heula ka pasir cadas gantung geus lila teu diteang nu tadina deuk ukur lembo teh kadon mondok di dinya sapeuting bet jadi ngarasa betah ari geus datang ka dinya mah. Pang nama eta jurig tunu ngadatangan nu antuk nama meni merolok antuk nama dug bae sarare tibrana kerap lilir horeng panon poe geus lingsir ngulon beuteung geus kukurubukan ngarasa lapar. Kabeneran tadi teh kobi enak dibahanan sangu timal jeung tetug oncom sarta pindang bandang tetinggalin sambal khas leles anu lekat jeung lalap daun sampe. Dakwa bae maranena botram di jero guha bangun anu nikmat naker. Tuh jadi inget tetakana sambal khas leles buatan almarhum Punini sajaba dileket teh ladana matak katorekan jadi hayang kaleles sono. Caturkeun isukna panun poe oge geus kakara meletek Andi jeung Ki Jandra geus aranseu dina wahon anu kagarutkeun. Kebeneran aya nu narik ti api ti leles lebah tetugang Andi jeung Ki Jandra nyegat teu kungsi di stop oge wahon geus hideng eureun. Supirna apal yen anu buntung leungeun kencana teh tayalian si buntung Jawa tetugan anu geus ngabukti ngamankeun daerah tetugan. Andi jeung Ki Jandra harunggah ti tukang karepna supir mah Andi teh sina dihareup ngarendeng jeung manehna ti dieu mah ngahargaan ka Andi. Tapi Andi teu daekeun kajen di tukang sanajan kakebalan ku apu oge kakebulan ku apu oge. Kebeneran si wahon teh tujuanna kawana raja atuh pikeun Andi mah teu beda jeung mabok taneuh manggih emas. Puguh maksudna oge deuk ka sadang meh kena mengkol ka tuhu ngamah jalan anu brasna ka tajur sela. Geus nepi jero Andi jeung Ki Jandra tarurun waktu deuk mayar teh supir ngadon kekepehan olah malahan teu batan daek teu bayar ka kamere udun sabungkus. Weteuh kene udud bodas cap kalong anu lamun diudud teh seungitna melenghir. Di sadang mah gardig geus nyaho jalanna mah aya anu katajur sela teh tapi ari pernah lemburna mah teu nyahoeun tapi teu dijieun bingung kebe cenah di mana manggil lembur dek nanyakeun keur jonjon laleumpang na atuh ana rongheap teh ti behareup aya nu laleumpang ngabring papapag jeung manehanana nu ngalabring teh tayalian ti Bahoy Kalpa Dorji Dalimin sarta Karna. Barang ret oge Karna minangka pangeulana gancang ngarewas ka Bahoy Kalpa yen anu kelaleumpang teh si Ani jeung Ki Jandra mitohana. Eta nu ngaranna si Putung teh nya keun atuh sina dilawan ku Dorji atuh eta baturna lawan ku didinya we nya Dalimin. Karena mah leuwih ade nyumput ari ngarasa era kumitoha mah. Bahoy Kalpa paparentah ditungtunganku ngehehe lah kadala manggilawan buntung cek Dorji telup loba pamola corelati celeng bae ngahadang kahareupeun Andi sedengkeun Dalimin ngacorelat kahareupeun Ki Jandra. Atuh sakali ieu mah Karna teh teu nyumput tapi ngadon nguliwet ka tukangan Bahoy Kalpa. Kebeneran papangi di dieu yo pogo we Andi teh ke dipaluruh Dalimin. Andi ka seuri bari ngareret ka Dalimin anu keur nyangareupan Ki Jandra. Aleuh mantong loba mago Asia aing yo sing hareupan si Dorji bari jos sebrut bae eta si Dorji nyebet pereupna teu sopan teuing baraya.
Dorji gendak ngalegot tina gerakan orai gibu menang mulungan tiki janda corelat suku keturunan nejeh ke tukang dina jurus walang sungsang. Tapi si Dorji cukup ringges manena gentak ngarembotkeun badana bari narik suku keturunan ka tukang saprot perutna diusrek mepeg cukang irung andi ngagentak ngadiuskeun leungeun puntungna rek dipake mapag pereup anu bangbaran orok kaya si Dorji anu memang geus dibejaan ku Dalimin kumaha hebatna leungeun buntung andi matak awas naker matana awas naker sakilat manehna ngarubah gerakan leungeunna ngolawi kaluhur sarta terus ngahiuk ka handap teu mesti ngecedak meupeul leungeun buntung sedang leungeun katuhuna dius deuk nyetok gado kurang tarik badaya ceuk Andi sakitu kurang kumaha tarikna tempugan si Dorji teh tapi teu nimbulkeun pangaruh naon-naon saeutik oge barang jeung eta leungeun katuh Andi ngaheat kaluhur duh jurus si Dorji beunang ditakis anu ngajadikeun leungeun kancarangah sarta badana rada ngadang heuak ka tukang sareng suku Andi dipajukeun ngabarengan leungeun katuh anu tadi mentas dipake nakis anu saterusna ngahiuk mangrupa jurus anu mah bisa disingkahan deui teu salah deui jerot wadah si Dorji kontan ngegerung bari ngadayagdag surutut jebrot leungeun buntung teh ayeuna mah taya aling-aling anu ngahalangan satakarna ngahajak kana dadana pluk walah toba si Dorji ngagerung kalah pekiparna sarta teu ngalobakeun deui codeka kebut si Dorji labu ngabebengkang cacakan kakara sageprakan manehna geus ngajoprak ngan untung we ari kuatna mah lain lumayan teu mubah digembleng teu sirikna beurang peuting ku bawi kapal lantaran harita kene oge geus muniang hudang deui puguh nyarina mah lain di kieu sarta wirang kudu jadi guruna ku kituna samrut deui si Dorji narajang mieulan ngagunakeun jurus katilu Cigalontang kilak Andi nganyerong ka katuhu bari ngalembatkeun leungeunna ka katuhuna dina tenggelan kepang rek ngahanca jurus lawan tapi si Dorji leuwih rikat deui narik leungeunnan bari ngacorelat kalebah katuhu maksudna deuk narajang ti tukangeun Andi orok kaya Andi nu geus leuwih ti heula neguh kana maksud nu jadi lawan kalawan teu ngarobahkeun kuda-kuda sakilat Andi ngalembatkeun leungeun buntungna kagigir tina gerakan merak nibing puguh we peuleup buntungna teh jadi ngahakan gado si Dorji anu teu merapna pikeun si Dorji teu beda jeung nu disambar gelap dan si Dorji ngawowong teu beda ti anjing babaung sarta teu loba pamolah deui kebut bae manehna nang karak pengkang gadona karasa asa bulan lantaran teu salah puntuna anu ku manehna dipuputi teh nepi pakpuk maruragan sedengkeun matana burial benceulik teu beda nu rek ngalepaskeun nyawa geus puguh getih tina sunggutna mah meuni ngawor-wor waktu pemiarsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.